Ida Nabi Waraya'an alaihi sallallahu alaihi wasallam Bansalala yawma jamati mi'ata marratin ja'a yawmal qiyamati wa ma'amur Lau kusimadhalika Bainal khalaiki kullihim lawasi'ahum Tuhan bidau Nabi bapak-bapak sadayana Cemarakona ya namahan ke ibarat ya Cemarakona ya salian di sini Rumah kiai bidau Nabi man sholat saja maca sholawat alaihi taulah kanjeng Nabi Ira maca sholawatna yaumul jum'ati dina poe Jumat sabara jumlahna mi'ata marratin 100 wangsulan Ja'a yaumal qiyamati maka bakal datang eta si jalma dina poe kiamat wa ma'ahu nurun disaringan kalawan cahaya lautu si malam dibangikeun tadi kangureta cahaya bainal khalaiki di antara makhluk-makhluk kullihim lawasi'ahum yang di kabagian jembarna kejembaran eta cahaya pikeun khalaik lamun naundah lamun syukuran dawam maca sholawat tiap poe Jumat lobana 100 wangsulan Kiai cenecek ibu-ibu teh boro-boro mimah maca sholawat geus poe Jumat sakitu ribeuna maka di dieu mah langsung kumahan panjang banget teh boro-boro maca sholawat 100 balikat Kumaha carana atuh nini bari-bari bareng sono atuh nini maca sholawat duduk sholat subuh ulah duduk wiridan anu sejen tamahan ku sholawat 100 balikan beribu-ibu nasarwa carana seperti itu ieu mah bukan sare langsung kacai duduk sholat subuh dicekel lain tasbih kalah kun rame nanyakeun cocolok mana cocolok tong pintu ku ai mengewa di sholat mah eueuh cocolok HP geus pareum nanyakeun batura power bank ieu mah power bank mana power bank da teu apalun teh ya sanes power bank bahasana begitu jadi biasakeun di mana urang rek dongkap kana dinten Jumat lamun sun ibu-ibu riweuh jeung pagawean anu sejen cing atuh sababar salat subuh samemeh tung ngiring seuneu masak jeung sajabana dawamkeun maos sholawat 100 wangsulan Numana cenah kiai salawatna atuh numana we bisa napek teh yang penting salawat ka kanjeng Nabi ari ieu mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad eta pek teh numana bae bisa itu telang penting sholawat Kita teh ibu-ibu hukum lain teh jeung bapak-bapak komo poe Jumat mah jam 10 teh buru-buru urang dina pagawean teh kantad nepan salat Jumat bari nungguan tenan dongkapna waktu duhur saneme kitu angkat urang ka masjid mau shalawat pula anu bisa urang shalawatna sae ka dina komo pamuda komo perawat Tenon heula atuh sakitu mah masalah bab HP teh cing ku salat ayeuna mencekel kana tasbih auskeun shalawat 100 wangsulan udah kena pidawuh Nabi lamun sing urang dawam tiap Jumat mau sholawat ka kanjeng Nabi seueurna 100 wangsulan bisaur Nabi ja'a yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun law usima dalikan nur bainal khalaiki kullihim lawa si ahum barade ngau sholawat barade insya Allah yuk urang-urang dawamkeun tanda bukti cinta ka kanjeng Nabi ngaku-ngaku cinta ka Nabi boro-boro kalaksanakeun anu wajibna sholawat Nabi geus jarang ya Allah ya Rabbana mumpung hidup di alam dunia sholawatan urang-urang
Jumatin urang-urang dawang-dawangkeun naos sholawat ka Kanjeng Nabi tiap dinten Jumat seueurna 100 wangsulan. Cukup kiai ku masalah sholawat bisa ngajagin kana baguru atuh teu kaji lamun sing sholatna ku urang teu gawe digawe sholatna seueurkeun sholawatna insyaallah geuna kana pidawuh Nabi ieu man sholat alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun law kusima dzalikan nurun bainal khalaiq kullihim lawa si'ahum bunga kabinabina gerasok ieu mah contoh sederhana urang keur leumpang ti peuting poek mongkleng buta rajin tah ieu mah buta rajin nurun aya nih buta rajinnya poek mongkleng buta rajin solongkrong aya memeresan terbungah ka bina-bina rek ditajong ge teu tulus da aya nu nya angan komo deui jaga di poek ieu mah bencanana luar biasa pakeuhna gede ka bina-bina lamun sok urang teu ngeureuyeukeun di alam dunya loba migawe amal soleh salatna kurang pigawe shalawatna kurang angerkeun dawamkeun insya Allah bakal kenging pitulung tinu Maha Agung syafaat dipanutan umat yane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.